teu bisa kapopohokeun tah. Harita teh kajadian eta nu pohara jasa. Masyaallah, haju kula ngomong ka Abah. Pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya sakola teh. Heueuh nya sakola teh Abah ge teu kaharti. Ngobrol jeung budak ieu beureunanan. Abah ge teu kaharti cekeun teh. Bareng geus gede mah loba Soekarno kuari. Aya Soekarno M Nur. Tah mah bapana Rano Karno tah mah. Ieu keur carita eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang. Lamun engke cak Bung Karno saat itis Indonesia bakal bangkit kembali. Engke Indonesia bakal perang, iraha eta. Ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang. Hiji, nomor kedua di mana-mana presiden orang Sunda. Lamun presiden geus jadi orang Sunda bakal ya maka jeung kumaha ge. Engke orang Sunda nu bakal jadi presiden. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Alhamdulillah urang mah poe Minggu masih keneh eksis ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul. Mun lain aya iman anu teger di jero hate moal daek ngadengekeun ayat suci. Timbul tina kaeksisan iman istiqomah. Kajenting di imah loba urusan ngaji kajenting dek aya nu nagihkeun bae nu nagih mah antepkeun keuna ngadagoannya na malah ribut jeung pamajikan ge. Pamajikan ditinggalkeun ngaji heula pelampiasa. Nu jelas urang mah alhamdulillahirabbil ngadenge batur man nu di puncak minggu teh, nu di Lembang, nu di Bali, anu ka Amerika. Wih, urang mah kulantaran teu boga duit, alhamdulillahirabbil. Urang mun boga duit sarua buat teh, mah sapira ieu mah sesa kabeh ge. Turuntuk tapi teki itu duit bete kongkorong sebenarnya mah duit ambalaya di bank. Atuh cek saha eueuh duit jaloba di bank sanajan teu boga urang. Ieu urang ngalalakon dibawa ku dimensi dauhan Gusti Allah nyaritakeun tentang kejadian bapak jeung ibu moyang urang baheula. Nu kamari dicaritakeun tentang iblis. Ku biadabna iblis, ku bangkawarana iblis teu nurut ka Gusti Allah. Di tengah hormat sujud ke Kangjeng Nabi Adam tetap janama embung lantaran aya gede hulu takabur asa aing mulia asa aing agung maknya nu mulia jeung nu agung kudu sujud kana sahandapeun aing keheula aing mah maka cak Allah teu layak surga dicicingan ku jelema anu sombong jeung takabur. Turun sia iblis, turunlah iblis ka dunia. Jadi kuari di sorga geus eueuh sakadang iblis nu aya sorangan Kangjeng Nabi Adam alaihis. Masya Allah, ente bisa ngabayangkeun Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga, sorangan. Ya Allah ya Rabbi, numantak lemas kana jannata masyafiha mustauhisan barang Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga cicing nyana lempang kakalir
ka kidul kawetan ka kulon ngarasa teu betah di sorga teu betah cek Gusti Allah Adam kunaon maneh atuh ngarasa teu betah sepi Gusti usaha batur ngobrol eta istana sakitu paharana buatan aing ciptaan aing tuh kendaraan si hayang naon bae hiji berandek naik naon bae eta bubuhan sakadaek sia deuk kumaha bae ge tetep Gusti eueuh batur ngobrol hese abdi teu betah Gusti tetep bae teu betah oh teu betah teu betah kayaknya ho aya bae sarelah Kangjeng Nabi Adam falamma nama barang Kangjeng Nabi Adam sare khuliqat min dal'ihil qusra min syaqihil aisar cokot ku Gusti Allah tina igah nu pendek paling handap belah kenca cokot ku Gusti Allah dijadikeunlah Siti Hawa citakeun ku Gusti Allah plek cicingnya di sisirna ente ulah boga pikiran kos urang bojong Siti Hawa atau bangsa kos urang korelet gitu moal aya nu geulis di korelet ngaranna ge korelet kutru pangodokan sakurang korelet belum tahu aja dia nu jelas sebagai layang yang tetap dikorelet bagi bojong mah irung penyek pahili jeung kutil ayo masih Hawa mah bopoharat Masya Allah begitu hudang kageng Nabi Adam gigisiknya barang bentak siapa sih ini kaget Nabi Adam berjuta bintang di langit satu yang bercahaya emangan hiji-hiji nyana doang ku Kangjeng Nabi Adam langsung dek dirawel Siti Hawa ge sarua ningali Kangjeng Nabi Adam ge bogo sarua pada dek ngarawel cek Gusti Allah stop oi ieu nanaonan paingan kuari teu saha asalna nu herang bae haju bae mending mun lain ustad masih kene SMS-an bohon cak ustad teh emang aing lain jelema aing mangan syukur nembongkeun kanormalan aing nu sabenerna mah warata ustad masyaallah barang diselidik ustadna horenganan di partai PDI pantas nasionalis jiwana nyana cek Gusti Allah ulah waka Adam Hawa tetap maneh kudu melalui pertikahan heula Gusti kumaha atuh abdi tikahkeunana kusaha ukaula nu agung sok tikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeunna Gusti Allah dengan mas kawin melalui mas kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari geus kawin cek Kangjeng Nabi Adam Gusti betah ku ari mah di sorga teh kabari mah abdi sakieu lubak libuk loba itu ge tetep bae ketika abdi sare gugulitikan sorangan bae naon hartina atuh abdi sare jeung guguling
tapi panai kieu mah Gusti disebut guguling ja emang lempeng disebut nyana eta adalah simbut atau memang sok nyembutan abdi ngan beda naik simbut biasa mah tilok nangkep ieu mah nangkep ulah ngomong ka Gusti Allah geus aya nyiptakeun sia keur sesenangan betah dam betah hawa betah sangat betah sok wa qala Gusti Allah ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah Hei Adam geura rumah tangga anta anjeun wa zaujuka jeung pamajikan anjeun nyaeta Siti Hawa jannata di surga sok maneh geura imah tangga surga nu sakieu legana nu moal kanyahoan tungtungna ku maneh jang maneh duaan oh masyaallah aing ngadenge kitu mah pohara jasa kasenangan di surga aing ngadenge si Mas Tono anu kontrakanna can kabayar sempit luar biasa tapi anakan mah terus beblon boro-boro dikontrakan tuh di Ethiopia anu kurang dahar gerde hulu tetep orok loba berarti kan terus teu halangan ku kurang sangu wayah ngarayap bae sok ada maneh geura imah tangga jeung pamajikan maneh di sorga sakahayang maneh fakula min haitsu syitu masok maneh duaan besindek dalalahar min haitsu syitu ma tina tempat nu dipake kahayang ku anjeun dek gadahar naon bae bubuahan inuman jeung sajabana dipersilakeun cuman hiji Adam Hawa wala taqraba hadhihi syajarata imaye ulah diopen nu imaye tangkal gandrung nu ieu mah ulah dideuketan yakni ulah didahar lamun maneh ngadahar tangkal nu ieu fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema anu zalim ieu bae hiji tangkal ieu mah ulah dikukubahakeun sajabat ieu suul adek maneh min haitsu syitu mah mangga Gusti lah sakira gandrung atuh jaloba nu sejen di Gusti setan nyaun lantaran cak setan teh beus surga teh urut aing ku ari aing aya di dunia hayang dahar aing kudu pepelakan heula hayang nginum aing kudu nimbal heula aya nu teu kudu nimba cai di laut asin sial cak setan di sorga aing baheula hayang kopi tinggal hayang susu tinggal geus ngeunaheun jasa ku ari kasenangan aing nu baheula di sorga teh dinikmati ku Adam jeung Hawa ulah sambatkan niaya si Adam awas si Adam ku aing sia urut aing eta lumantakan jeung Nabi Adam sesenangan di surga jeung Siti Hawa dilongo ku iblis teu bisa asup ka surga ngan sakadar datang ka lawangna doang geus kangjeng Nabi Adam di jero surga iblis mah di luareun surga digerokeun ku iblis Adam ka dieu hayang aing sia tenurut pan kamari ge kagus lain gitu urusan nurut jeung teu nurut urusan anak urusan aing tetapi kan urusan babaturan mah terus jago atuh setan ngaranna urusan masing-masing teh mah mana diciptakeun ku Gusti Allah kemudian ku ari aya pamajikan maneh eta mah geus hak maneh da aing moal ngaganggu aing ku ari diturunkeun ka dunya wa aing geus di duluan dunia teh jore Adam dunia teh horengan gunung sing ngarentul aya nu batu aya nu seuneu aya nu tatangkalan laut sing ambalaya jeung sajabana sia ulah sampe kudu diturunkeun ka dunya mah aing mah ngabejaan bae ka sia tah ieu lah hak babaturan di dieu saling menasehati artis kos kiai partai
Allah amis kada kira amis ay gitu aya naon makana ulah sok sombong adam aing geus kadalon disebut sombong ku Gusti Allah tapi kan aing mah tetep ai babaturan mah babaturan bae mana Hawa aya di ditu di istana ieu keluar sakedeung ka dieu urang sharing Allah cokot Hawa cek ke Kang Jani kadi aya saha aya setan ente jangan mah jelebana mah bager ieu kepribadianana mah bagus adapun nyana teu daek sujud ka kaula eta mah urusan nyana tapi ai jelebana mah kan nyana mah leuwih pengalaman sebab nyana makan leuwih ti heula di sorgana ge besi urang deuk nanya naon seluk-beluk tentang sorga ya ka nyana otomatis sebab nyana dulu leuwih ti heula geus urang ulah aya naon lah urusan nyana diturunkeun ka dunia urusan urang di sorga adapun babaturan mah jauh masalah iya oge sih cek si Hawa terus kumaha kakak bae sih tadi ngobrol iblis di luar pagar sorga Kangjeng Nabi Adam di sorga ngobrol nu sakitu luar biasa nak dahsyat hebatnya sahangat anu pohara antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam seakan-akan eueus sekat padahal mah disekat ku lawang cek sakaol mah lain kitu lantaran iblis ieu keul ka Adam aya hasud mah nya nyana di sorga aing kudu diturunkeun ka dunia tetep aing teh kudu bisa nurunkeun Adam ka dunia kajen kumaha ge ngan kulantaran Kangjeng Nabi Adam di sorga iblis di dunia hese deuk ngobrol maka ieu iblis neangan orai begitu kapanggih orai koros iblis minta ka orai koros aing endek nyanding ka sia aju aing bawa ka sorga lantaran aing mah geus lain penghuni sorga cak orai teh aing mah embung atuh aing kudu kur-kur ka sorga mama sia mah awas ya diadab sia ku aing teu nyaho ka aing wah tu iblis teh kajawaran aya di nyana kakiaian aya di nyana kawalian aya di nyana meujeuna iblis mengobrol jeung pedagang kos pedagang ngobrol jeung politikus kos ahli politik ngobrol jeung kiai dalil ngeberbet bae meme ditanya dalil geus ngadalil bae eta iblis kos kitu bisi di lembur urang aya nu kos kitu eta ge sarua anak buah iblis atuh teu naon dak orai da gitu masuk nya ka orai asup ka sorga ngobrol lah di jero ari iblis jajar orai Kangjeng Nabi Adam mah biasa bebas nu mantak cenah teu menampakeun besi aya malaikat nu bakal ngusirnya nu jelas dek di jero sorga atau di luar sorga komunikasi nyambung antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis cak iblis teh Adam sia jeung pamajikan ulah sok sambarangan duhar dahar unam inum jeung cukal cekel lamun memang eta henteu diperbolehkeun ku Gusti ulah tapi lamun ku Gusti dimeunangkeun atuh silakan ieu mendek nanya baik aya henteu nu dilarang sakitu doang ieu mah pertanyaan teh aya ulah masalah beusi aya naon eta nu dilarang sebab keur aing di sorga mah eueuh larangan nah ieu kuari aya apa henteu aya kuari mah naon cek Gusti kamari bebeja kieu fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin tah eta nu kuing ditanyakeun kabeneran mana tangkalna tah ieu dam ada geus kieu bae helanan poe ieu mah moal langsung aing ngomongna helanan
Mas ya mah gara tentrem bae di sorga aing dibalik ka dunia aing malah. Kayak ku aing dipikir-pikir lah tetangkal eta teh urut aing sebenarnya mah. Ih, cek anjing Abi ada mulai nyen penasaran coba ku ari engke bae ulanan gampang. Urang ulah sakali ke SMS deui lah. Ya Allah. Hebat jasa teu sakaligus eta iblis teu kagoda. Turunnya da ka dunia. Nyana cicing neangan tangkal kayu caringin gede. Ujung ngiwan nyana di handapeun tangkal caringin. Oh, kieu. Inilah pohon Golkar cek. Sial ta iblis. Delila iblis teh naik deui ka luhur ngan tetep teu meunang nya masuk ka sorga main dahan Kangjeng Nabi Adamna ku ari ka deukeut lawang di dinya disegat ku lawang ngobrol lah iblis di luareun sorga jeung Kangjeng Nabi Adam cek Kangjeng Nabi Adam naon karena nu kamari deuk didongengkeun teh kieu cek iblis teh Adam nusa bener nama sorga tepan urut aing mah geus nyaho jasa di sorga dipersilahkeun ku Gusti Allah lamun Gusti Allah nyarita ka anjeun uskun anta wa zaujukal jannata pantes adab haju cek Gusti Allah fakula min haitsu situ mah pantes jasa wala taqrabu hadhihi syajarah ngan eta tangkal kayu nu dilarang ku Gusti Allah kula aing ieu deuk bebeja ka anjeun nusa bener-benerna mun sia daek amun teu daek mah aing mah moal moal. Kira-kira mana yang penjelasan kau yang dijelaskan? Kira-kira teh hayang moal aing mah boh, aing moal ngaganggu ka jelema nu keur di sorga. Moal atuh aya bae keren di sorga nu di dunia ngan lamun hayang penjelasan endeup dijelaskeun. Ya teu teu naon coba penjelasan. Ieu dam. Ainu sabenerna mah ieu tangkal teh lain nu dibicarakeun secara zahir. Gusti Allah nyarita wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Eusina mah kieu maksudna. Ieu tangkal kayu ya ne gandung ulah sote besi maneh jadi kebal di sorgana wates wangena jeung beusi maneh ieu teh mun ngadahar ieu setarap jeung malaikat pan aing nyaho mah iki sabil kasimpulan mah ieu tangkal ieu gandum mun ku maneh didahar engke maneh setarap jeung malaikat kumaha malaikat bapa nyaho kanu di luhur nyaho kanu di handap nyaho kanu di sekitarna eta malaikat ngaranna tah mun maneh ngadahar ieu bakal okos malaikat nyaho kana sagala rupa nomor kahiji nomor kaduana mun ieu didahar maneh langgeng di sorgana tah nu mantak ku Gusti Allah dilarang hiji beusi setarap jeung malaikat ka nyaho nomor kadua beusi langgeng eta pikir-pikir bae kumaha jetu jasa ya Allah ya Rabbi ieu mah mun awewe mah langsung bertekuk lutut di hadapan laki-laki geus bae pokona mah ieu mah deuk daon bae ge kumaha kakak bae pokona mah diserahkeun sagala-galana termasuk senjata ampuh ieu geus geurahan jasa tah pikir-pikir bae iblis nu bener sih aduh ya debantek fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriyanhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin waswasa maka ngagoda anu pohara bisik-bisikan iblis ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa membisikkan pikiran-pikiran jahatna anu henteu katembong seperti jahat digoda anu sakitu limitna ku bahasa anu lemah lembut waswasa setan lahuma ngagoda ngasupkeun omongan-omongan pikiran-pikiran jahat lahuma ka Kangjeng Nabi Adam jeung Hawa
anu maksudna maliub dia lau mamauri adek dihinakeun ku iblis teh supaya iblis teh bisa ngalahirkeun naon anu jadi tutup-tutup ka Kangjeng Nabi Adam kemegahan kemuliaan di luhurna make mahkota anu seperti raja pakaianana anu sakitu hese tandinganana lantaran hasud anu kacida iblis teh ulah sambatkan dia ya cak iblis pokona aing kajen kumaha bae ge bakal ngagoda ka padehanana supaya coplok ieu kemuliaan jeung kemegahan kemewahan anu dibikeun ka Adam coba wa qala cak iblis ngomong ka Kangjeng Nabi Adam hawa mana kumaha teu nyegah ka anjeun duaan rabbuhuma pangeran anari sajarati tina ieu tangkal gandrumila antakuna kecuali kaayaan anjeun teh bisa malakaini setarap jeung dua malaikat hartina malaikat maloba kanyahona engke ge anjeun lamun eta di dahar bakal nganyahokeun sagala rupa nu aya di lauhil mahfuz bakal nyaho nu aya di dunia bakal kanyahoan nu sagedengeun bokona mah ieu sorga teh bakal kanyawan persis pas aya CCTV na bae kitu. Weh, poharat. Iblis geus jahon ka CCTV. Leuwih teh eta mah kan. Ieu mah sakadar jaritakeun depan urut aing sorga. Tah ieu kataran nu mantak dilarang teh bisi kitu nu sabenerna mah kahiji. Au takuna minal khalidin atawa anjeun mun ngadahar eta teh engke bakal teu paeh-paeh terus bae di sorga. Mantap jasa. Maknya Kangjeng Nabi Adam jeung Sita bisa kos itu sih. Apaan cek Gusti Allah ge wala taqraba hadhihi syajarah. Bahasa Gusti jeung bahasa urang lain deui. Kudu diterjemahkeun Adam sing pinter sing hade. Ieu mah aing mah bisi sia kos aing kudu ka dunia mantak aing ka maneh ngomong kitu ge supaya maneh tetep di sorga. Ulah sok juga babawa ieu mah. Maknya jahat cek Gusti Allah wala taqrab hadis sujud. Bahasa pangeran nu hese. Bahasa pangeran teh kurang kudu limit dihartikeunana beus lain lalagaan. Saeutik bae. Urang bisa salah. Tah eta teh pihartieuna mah kos kitu. Misa benerna mah ku Gusti Allah dilarang wala taqrab hadis sajarah ulah sok didahar ge ieu mah ieu eta teh lantaran ngabogaan hikmah anu luar biasa cok geura dahar sakedeung saeutik we didahar ujianna bloy bakal nyaho naon wae di sorga naon wae di langit naon wae di bumi poe bakal kadel percis kos malaikat bae pokona mah nyaho ka dieu ka ditu bahkan bisa hiburan kos malaikat isah tangkal kayu lu numantak ku Gusti Allah di omat-omat ge beus ditambah kapinteran. Kangjeng Nabi Adam wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin kulantaran didesek ku Kangjeng Nabi Adam maknya akhirna timbul supaya ngayakinkeun ka Kangjeng Nabi Adam timbul bahasa anu nomor hijina ieu iblis sumpah di hareupeun Kangjeng Nabi Adam wa qasamahuma dab adik sasalaman wallahi billahi tallahi wahara demi Allah aing ngomong kos kitu soteh aing ku sebab karunya ka anjeun ulah datang ka diantepkeun di sorga teh eta bahasa larangan du asli mah eta sabenerna mah ngamanggakeun ngan beusi maneh engke loba kanyaho teh beusi takabur kan geus nyaho maneh mah sifat takabur geus nyaho maneh mah istimewa ja malaikat ge ngahormat ka maneh sakitu ge malaikat loba kanyahona ditah ngahormat ka anjeun kok mun anjeun setarap jeung malaikat ai utamana mah tetep utamaan anjeun ya maneh mah nabi ngan kanyaho mah pan tetep lobaan malaikat mun anjeun ngadahar eta wallahi demi Allah maneh bakal leuwih istimewa tibatan malaikat deuk moal pae-pae eta mah atuh lamun percaya bae mangga lamun teu percaya atuh sabar inni lakum laminan nasihin tugas ka ulama ngan sakadar nganasehatan ka anjeun masyaallah. Aduh. Ngeunaheun kana jantung. Asana tiis saja jantung tiis.
Ya Allah. Geus lah sakitu bae cek iblis teh. Kula mande ka dunia deui bae, tamah tinggal dipikirkeun bae. Kurang kumaha nu jadi prank. Nganasehatan batur momoal aya nu nganasehatan modal kitu mah rahasia tah mah sebenarnya. Ngan lah atuh ai kudu dibikeun rahasia tinggal rahasia geus bae geus. Nah, ieu mah pileulean bae bener ya iblis. Moal sumpah kaula make wallahi billahi tallahi. Lamun lain rahasia moal kudu make sumpah. Masya kuat. Atuh Kangjeng Nabi Adam teh langsung juan yang Siti Hawa gadeukeutan kana eta tangkal kayu dicekel-cekel ku Kangjeng Nabi Adam buang beureun heuh sakumaha cek iblis. Ieu tangkal gandum teh mun kurang di dahar urang tambah ilmunya kana segala rupa jeung meureun urang teh jadi langgeng moal dipaehan ku Gusti Allah Hawa istriku tercantik. Istriku yang setia yuk, urang dahar yuk. Atuh kumaha kakak bae. Jaasan aku jelas, jasa eta iblis kana sehatan ke urang make sumpah segala. Meureun manan kitu ge dedeun jeung nyaheun ka urang teh yuk urang dahar bae. Atuh hayu. Yuk didaharlah ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Kumaha barang didahar? فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Maka ku gara-gara iblis kana sehatan make sumpah nu sakitu hebatna atuh iblis garana ge. Orenganan iblis tetep baiknya nama pinuh kutipuan dengan tipuan iblis. Adam kita turun di sorga gara-gara nama bigururin tipuan iblis pada lauma maka nurunkanlah iblis ke Adam jeung Hawa tina tempat nu sakitu mulyana sorga bigururin kutipuan iblis anu nipuna teu kira-kira siga anu padahal manipu limit bahasana bangun seserahan teh temari daek bae manggari henteu mah atuh nyanggakeun sadaya-daya cek iblis ngan ari kaula mah tugasna ngan sakadar nganasehatan demi Allah billah tallah mangga tamah nah kulantaran didahar ku Kangjeng Nabi Adam falamma zaqal syajarata barang didahar ku Kangjeng Nabi Adam saketika ekna kena buadah lahuma sauatuhuma mahkota halali berpakaian-pakaian ararindit kabeh ucutan sataranjang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teu daekeun baju nempel di awakna diudag geus teu bisa make mana bae geus teu bisa bae sataranjang bae Adam jeung Siti Hawa teh Kangjeng Nabi Adam masya Allah idinya tembong dubur jeung kubulna atuh Kangjeng Nabi Adam teh kulantaran ngarasa isin jeung sieun ka Gusti Allah tapi koyok sifan idinya nyokotan dang-daunan waya di sorga min warokil jannati dadaunan dang-daunan teh dipake ampok-ampok ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh ngan sakadar ampok-ampok doang dipake ka awak mah teu bisa dicokot daun pakai ampok-ampok nutupan kubul jeung dubur kitu kene Siti Hawa sataranjang di sorga teh masya Allah karim kamulyaan jeung keagungan kemegahan anu dibikeun ku Gusti Allah dengan sendirina copok kabeh teu bisa dipake wa nadahuma rabbuhuma lam manhakuma tilkuma syajarah Allah ngagerok ka Kangjeng Nabi Adam nada huma rabbuhuma Adam Hawa alaman hakuma antil kuma syajarah lain taing nyaram ka siapa saram ku aing dicegah eta masing hade wala taqraba hadis syajarah mun kumaneh di dahar teh tanpa takula mina zalimin teu gade Adam Hawa dicak
di jalan beak Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di sorga dicerekan wa aqul lakuma maka iya ngomong ka sia Adam jeung Hawa kare inna syaitana lakuma atuwwun mubin pan setan teh musuh jahat coba ke kagoda keneh bae sarekan Kanjeng Nabi Adam cerik jeung Siti Hawa geus teu bisa kukumaha lantaran atuh memang geus kieu meureunanan maksiat ka Gusti Allah teu nurut kana omongan-omonganna. Didinya Kanjeng Nabi Adam berat didinya sujud. Ulah sujud. Lain sama sujud di dia mah. Pengabdian sia datangkan dia Adam. Hawa. Kulon sia teu nurut ka aing. Idinya Kanjeng Nabi Adam ngadua qala rabbana wallahu a'lam san rugi laramena bakal kumaha ke diturunkeun Kanjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa wah ujianna batalkeun ngabesan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah. Ucap sama Imam Qurtubi moga ngarahmatan hu Imam Qurtubi safallah. Wa mithlu ma fu'ila bi Ubaidillah lan wa tayyumpamane barang kang den pigawa makalawan ki Ubaidillah bin Ziyad kadzalika. Iku kaya mangkono-mangkono ma fa'ila den pigawa ma Ibasri bin Artad kalawan ki Basri kang petang ki Artad Al-Amiriyah alladhi hatakal Islam kang ngarusak ya bisunni Islam wasapakalan numpahkan ya bisu adamal harama ing getih kang harama patalalan ngabunuh ya bisu ahla baiti Rasulillah ing ahli bait kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yari lahu lan orang ngaraksa lahu kado bisu fazimamu pirang-pirang tanggungan Wadzabahalan ngabunuh ya bisu ibni Abdillah ing anak rarane Ubaidillah ibni Abbas bin Abdul Muttalib wa umalan lahu taikarane ibni Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muttalib saghirani ko kang cilik karane bene yaday ummiha dalam antarane areping boke karane ibni Ubaidillah iya muhanikang bubungahan ya kang lagi bubungahan ya karena ibni Ubaidillah wa umalan utaya ibni Ubaidillah iku qaimu Abdurrahman padahal aklu ummihi maka ilang apa akal mboke karena ibni Ubaidillah salat lan dadi ya ummu kalmat dunatiku kaya wong kang edan waruya lan riwayatkeun warwa Ibnu Abi Syaibah talan ngariwayatkeun sapa Ibnu Abi Syaibah fi musnadihi dalam kitab musnad Ibnu Abi Syaibah anna Muawiyah taing satuhne Muawiyah arsalaiku ngutus yang Muawiyah bisa menartat ingki bisur kang putaing ki artat pijai sinazimin dan tentara kang agung badat takimil hakamin ing dalam sausana ngahukuman hakim lara pasar maka lumaku ya bisulan kabeh yang dayas lan jais binasam saking samata qadamul Madinah tamalah malatu makaya bisulan jais kabeh ing Madinah wa amilul Madinati lan utawi gubernur Madinah yaumaidin dalam hari kala iki qadamu iku min jihati Ali bin Abi Thalib ada saking arah ki Ali kang butang ki Abi Thalib radhiyallahu anhu ganilar benu sallallahu saking Ali wa Abu Ayyub Al-Ansari utawi amilaiku ki Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ganilar benu sallallahu saking Abu Ayyub sahibu Rasulullah kang ada sahabat Kangjeng Rasulullah papar Abu Ayyub Al-Ansari maka lumaku sapa Abu Ayyub Al-Ansari wallahi qala nemu ya Abu Ayyub bi Ali kalau ada radhiyallahu anhu ganilar benu saking Ali wa dakhala bisulan manji sepaki bisual Madinah taing Madinah pasaida makamu gaya bisu mimbar haing mimbar Madinah
wa qala lan ngucap ya Bisru aina syekh ikun diutawi syekh insun allazi ahituhu kang wis janjiakeun insun ing syekhuna ing dalam kana pangambilan sikalon kamayani niki ya Bisru semadam dapan ing Usman kang lapuang kang putar ing apon radhiyallahu anhu kan ila rabbuna subhanahu saking kare Usman dan apan sumagala kali-kali ngucap ya Bisru wallahi supaya insun demi Allah ya ahlal Madinah ya ahli Madinah laula mauhida ilayya Muawiyah laula ma'ahida lamun oranana uti barang kang ngajangjikeun maring insun sapa Muawiyah matarat subil Madinah maka ora ninggal insun dalam Madinah muhtaliman ingkang parak balik illa qatal tu angin ngabunuh insun ing mutaran sembah mara ahlal Madinah kari marenta ya bisu ngali Madinah yubayu ingin tabarangat ya li Madinah li Muawiyah takadem Muawiyah arsala lan gutus ya bisu ila bani Salama maring bani Salama qala ngucap bisu malakum indi amanut orang nana ikut tetap kada sila kabeng dan saning insun utai keamanan wala sabiqalan orang nauti sabiqa hatta tahun hatta tatuni mana tarka sila kabeng insun nekani sila kabeng insun bijabir bin Abdullah kalan Jabir kaum Abdullah fa khubira bidzalik maka den caritakeun bidzalik kelawan mangkono qala malakum indi amanun sapa Jabir fantala maka lumaku Jabir hatta qala malam manjing Jabir ala ummi Salamah maring Ummu Salamah zaujin Nabi dari Nabi kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucap Jabir ya ummah duh mbok ingsun innahum yatlubuna satuhune ya guys kunyarupri ya guys kabehan ubaya ingin ta beat ingsun sali Muawiyah ta kada Muawiyah faqala wa kang ngucap ya Ummu Salamah lahu kada Jabir ara an tubay'a ningali insun intabat sira wa illam tubai qataluka maka bakal matain ya jaz ka ing sira faqala maka ngucap Jabir hadhihi bi'atu dhalalah wa taykila bi'atiku bi'at kang sasar summa inna Jabiran ata Bisra kari-kari satuna Jabir ketika Jabir ing Bisra wa bayaulan bi'at Jabir ing Bisra Muawiyah ta karma dia wa hariba Bisru da durat lan ngaruntukeun sabagi Bisru ing pirang-pirang umat kasiratan kang kabil Madinah ting Madinah sumangkala ka kali-kali lumaku kitu ya Bisru hatta malata kaya Bisru Makkah ta Makkah biya Abu Musa lan ikut tetep dalam Makkah ta Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kan dilar penusus saking Abi Musa fa khapa Abu Musa maka di sapa Abu Musa lan singat sa Abu Musa itulah yang saya ingin tematain ya bisu ing Abu Musa hariba maka Abu Musa fakila zalik maka daun sabakan Abu zalika mangkon hariba dibisun kalau bisu bakala maka bisun makun ta lialku makun toran yang sun iku daripada tematain sun ho ing Musa badan akhlak yang saya enta muacat ya Musa alian ningali falam yatlubu bisun makaran yuprihu ing jahu ing Abu Musa sabab bisun pada zalika nabi mangkono hariba Suma kata Abu Musa kali nyuratan sa Musa ilal Yaman maring Yaman anak khailan makunsa ilaikum satu hune bala tentara kuda iku kang makun satun kan yang usilaikum arisai kami Muawiyah saking Muawiyah lian zura darapun yang madain ya khail ashab Ali wa amilhi ing ashab Ali lan amil Ali bil Yaman yang memfaqabila nasumakan dan summa Abu Musa zalika ing mangkono zalika ing mangkono kataba Abu Musa sumamado bisun kali-kali lumaku sapa kali-kali lumaku sapa bisun lal Yaman wa kana amilun lana sapa wa kana amilu Ali wa kana amilu Ali lana sapa amil Ali biha ing dalam Yaman iku Ubaidullah bin Abbas alam balago maka sama-sama tu maka hu Ubaidullah amr bisun apa perintah bisun perro maka lumaku iya Ubaidullah ilal ku kamaring ku pahatta maladaka iya Ubaidullah alian Ali Fastakhlafa lan nandaikan khalifah ya Ubaidullah alal Madinah ingat sa Madinah Abdullah ibn al-Madaini al-Harisi fa'ata bisu maka tegasa bisu faqatalau maka matain ya Bisran ing Abdullah wa kutila mau ibnu London pada sumertane Abdullah sapanek Abdullah rajalan babalik ya bisun ila Syam maring Syam nyaritakeun tentang kelanjutan pembunuhan tentang Sayyidina Husain anu kamari ternyata pembunuhna dibalas langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teureun di zaman Kangjeng Nabi Musa memeh Kangjeng Nabi Musa memeh Nabi na terus tentang Suriah tentang Palestina tentang Mesir tentang Baghdad, tentang Iran,
tentang Mekah, tentang Madinah. Memang etalah negara-negara tertua di dunia. Mantak kurang Suriah kuari perang teh aneh, Baghdad perang teh aneh, motif-motif perang geus macem-macem ti baheula. Mantak kuari mah komo ieu mah hese urang nyaritakeun peperangan nu ayeuna mah. Lantaran Yahudi, Nasrani, Yahudi kuari keur bener-bener manehanana ngadu-ngadukeun Islam. Sehingga tafsiran-tafsiran tentang peperangan Persina macem-macem. Mantak urang mah tetep bae, khususna urang ngadoa jang diri urang, jang keluarga urang, jang negara urang, supaya urang diberi keamanan ku Gusti Allah. Jeung urang doakeun dulur urang nu di Palestina, dulur urang nu di Irak, dulur urang nu di Suriah, dulur urang nu di Mesir, nu di Turki, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah model nu terjadi terhadap Ubaidillah bin Ziyad, kadzalik itulah terjadilah terhadap Bishr bin Arta sebagai pembunuh al-amiri alladzi hatakal Islam, nu ngarusak terhadap agama Islam, anu numpahkeun darah peperangan di luar sabilillah, yakni damal haram. Manehanana teu kira-kira ngabunuh ahla bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Kangjeng Nabi Hasan, Husain, berikut incu-incuna dibuluh kabeh. Walam yar'alahu jazama, jeung henteu ngaraksa kabanehanana pertanggungan teh aya kumaha nyana bae. Bahkan nyana mencit ibnu Ubaidillah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib gaduh putra ngaranna Sin Abbas, paman Kangjeng berarti manehanana teh. Kemudian boga anak ngaranna Ubaidillah, boga anak dua, lalaki dua anak, masih budak kene, buluh bae. Masya Allah. Saghirani huma saghirani baina yaday dibunuhna di hareupeun indungna. Keur meujeuhna lulumpatan sesenangan jam rohani. Hiji ngaranna Ki Qayyim, dua Ki Abdurrahman. Atuh kulantaran dibunuh di hareupeun indungna, fadzahala aqlu ummihima, akal indungna hampir stres. Deuleu di hareupeun indungna langsung dibunuhna. Masyaallah, mantak wasarat kal majnuna. Itulah kekejaman-kekejaman nu baheula. Mantak datang ka kuarit terus bae. Ya Allah, ya Rabbi. Ibnu Abi Syaibah ngariwayatkeun dina musnadna sanyana Muawiyah ngutus ka Bishr bin Artad melalui tentara anu luar biasa sabada keputusan dua hakim supaya berangkat di mana ya, di Syria, Sam, Damaskus, ka mana? Ka Madinah. Berangkat. Saat eta nu jadi gubernur di Madinah, diarah Ali bin Abi Thalib, Abu Ayyub Al-Ansari sebagai sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang ku anjeunna supaya diduduki ku anak buah Muawiyah. Maka Abu Ayyub berangkat manehanana meninggalkan Madinah manggihan ka Sidina Ali, asuplah Sidina Ali kana aya di Kufah harfu eta. Kemudian manehanana lumpat ka ditu ka Kufah ka Sidina Ali, ditinggalkeunlah Madinah, asuplah Bishr ka Madinah, langsung naik mimbar lantaran gubernur geus teu aya. Nyana ngomong, aina sayyidi, mana sayyidi alladzi ahidtuhu bil amsi, nu kamari kukula geus kajangjikeun ulah ka mana maneh? Hah? Ulah ka mana? Hiji turun atau dibunuh? Ternyata geus eueuh. Nomor hiji, nomor kedua mana Utsman bin Affan? Tangan kunya dak dibunuh deui bae. Masya Allah. Sumagala cak biswallahi ahlal Madinah laula ma'ida ilayya Muawiyah, lamun Muawiyah teu ngajangjikeun ka urang mataraktu fil Madinah mu'taliman illa qataltu, moal ninggalkeun ka budak nu kakarat balik deukeut menghadapi balik kecuali kukula dibunuh kajian kuku bage sahabat dibunuh. Pohara ieu kikiriman Muawiyah teh dahsyat jasa. Suma amaru ahlal Madinah yubayyin lubayya, nyana maksa ka ahli Madinah supaya ngebeat, supaya beat percaya bahwa Muawiyah lah sebagai pemimpin umat
manusia di dunia, khususnya di belahan timur tengah umum nasa dunia, supaya beak kamu awya dipaksa. Wa arsala ila Bani Salamah, anjeunna ngutus ka Bani Salamah, wa qala malakum indi amanun wala sabiqah hatta atauni bi Jabir. Moal aya keamanan yang moal aya kangeunahan sehingga maneh ngadatangkeun heula ka Jabir. Jabir bin Abdullah ieu sebagai gangguan anak coba datangkeun. Bejaan ki Jabir bin Abdullah. Ternyata Jabir bin Abdullah lompat datang ngadatangan garwa Kangjeng, istri Kangjeng nu masih keneh, yakni Ummu Salamah. Jadi nyana nyarita, ya ummah indahum yatlubuna an ubaya limuayya. Manehana nita supaya urang meat kumaha untuk penyelamatan. Takolat cek pamajikan Kangjeng lahu awa an subaya beat bae untuk menyelamatkan, wa illa qataluk lamun anjeun teu beat maneh bakal dibunuh kajen ku kumaha. Pantak pakola hadhihi bayatud dolalah, ieu mah beat dolalah koskuari. Koskuari teh isis teh lamun beat ka manehanana salamet, mun teu beat deuk saha bae ti golongan maneh bunuh bae. Ieu kan teu beres ieu kuari, masyaallah. Ke Indonesia kan geus asup kuari. Masih dirahasiakeun lantaran aya sabaraha kiai anu dicomot kuari ku ISIS. Mantak kuari teh urang kudu jaga-jaga, di Banten geus siap, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ngan untung alhamdulillah pemerintahan urang tanggap di bawah Presiden SBY kene kuari. Allah alamun SBY nu eta. Si masih heran. Bangun sentimen dah gitu. Hai. Engke bakal timbul bendera-bendera seperti bendera Kangjeng Nabi. Kan Kangjeng Nabi pupus teh benderana warnana hideung. Tulisanana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Bendera eta kan eueuh. Ketika Kangjeng Nabi pupus bendera eta teu aya. Adapun nu sejen makan araya pedang Sidina Ali kuari di Turki aya. Gelas patilasan Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya. Tarumpah Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya. Rambut Kangjeng Nabi anu dibagikeun saat haji wada di Mina di Turki aya, di Baghdad aya, di di Mesir aya, di sababaraha negara aya, di Suriah aya. Araya tabak kabeh, bahkan sorban Kangjeng Nabi, sorban Sayyidina Ali masih kena aya. Tapi ieu hiji teu kajahoan ka manana. Bendera Kangjeng Nabi warna hitam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urang lamun nyaritakeun kos kitu, menyaritakeun kitu di Indonesia. Bung Karno luar biasa menggebuna. Berapi-api ketika pidatonya meyakinkan terhadap bangsa Indonesia untuk membela bangsa, negara, jeung agama siapapun, pokoknya mah ganyang. Mun urang nyarita tentang pidato Bung Karno, urang kabawa pinter, kabawa terharu, kabawa menggebu-gebu. Kurang eta terharu na hati Bung Karno. Ganyang musuh. Kacaritakeun Bung Karno maot pedang kerisna. Nomor kahiji, nomor kadua itekna, nomor katilu cincinna, nomor kaopat bendera sangsaka merah putih nu asli. Eueuh nu sabenerna. Apa kula buka rahasia ku ari bae. Eta nu aya lalempengan nu kamari diganti teh eta ge teu asli, nu asli mah eueuh. Nyana sakitu nyaritakeun asli-asli teh nyahoeun berarti. Berbarengan dengan keris Bung Karno, cincin Bung Karno, buah ieu ya. Entar kieu moal dikamamanakeun kajen kumaha ge. Emang kurang gitu. Weh. Aya sejarah I love you an ieu. Sia ka mana bae. Bendera sangsaka merah putih, kemudian keris Bung Karno, cincin Bung Karno. Begitu Bung Karno pupus, teu aya ngehiang datang, termasuk bendera sangsaka merah. Kula ingat pada tahun 71, jam 11:30, imah ieu keneh
datang jalan dapur. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kula dibuka, nanyakeun abah keur sare, diajak ku kula ka hareup ieu. Kemudian abah dihudangkeun, itu dihudangkeun langsung aduh hareupan ngadu dengkul. Kula belah dieu, tanya ku abah, aki ti mana? Bogor. Aya naon ka dieu? Nek neang batur kula waktu didigul saha Ahmad bin Khairun. Kaget aike ieu saha? Ieu mah anu mung proklamirkeun Indonesia. Masya Allah, kula mawa cai kadinya teu diinum. Saat eta mah pancan aya kueh-kueh mau gula Jawa nu sok disuguhkeun teh bener teh. Budak wari mah nyahoan budak wari mah gula Jawa disuguhkeun tetep teh didah. Tidinya aya bungkusan di dieu ku abah ditanya ieu bungkusan naon aki? Ieu mah bungkusan teh bungkusan rahasia. Coba kaluarkeun dikaluarkeun cincin. Ari ieu mah keris. Menang teu ningali mangga wae dideuleukeun. Minimal kula pernah neuleuh lah. Ada kula mah. Dihitung ku kula 1 2 3 4 5 6 7. Nu haji pen 5 11 loba teh. Loba teh ngaturan ngapung jadi henteu tuh. Eta suka deui. Kemudian ku abah dilalaga ku bamun jeung kula can waktuna. Nu ieu sangsaka merah putih nu asli. Dibuka, dikibarkeun, Masya Allah. Dilepan deui. Cincin, bendera, termasuk keris, itek da di dia hiji. Set. Di deuleu ceulikna gede sabeula. Gede sabeula. Coba Haji Pendi. Nyana mah lain gede sabeula, rebing kabeh. Aduh, nu rebing kitu mah biasana cekolot baheula eta teh cenah ngadenge tapi plus-plus. Eta kitu. Celikos kitu teh celik kekenceng. Lamun nu rancung teh bagus. Sebab kancil rancung pinter. Nah, ti dijalah langsung dongeng tentang perjuangannya nak. Langsung mengarah ku lagi, oh berarti Bung Karno sanajan teu nyebutkeun ngaran. Ti dijalah langsung ngobrol-ngobrol tentang perjuangan babarengan jeung Ahmad Khairun. Sanggeusna tas jam 12 azan lah budak di Allahu Akbar. Lah ceuk manehanana kula geus dibejaan kuburanana mah di mana di Doyong, kula dek zarah, kemudian kula dek ka Banten, insyaallah doana bae. Pamitlah pas zarah pas azan, kemudian keluar, setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh. Berarti harita can pernah kapanggi deui, kapanggi jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar teh. Batur Haji Pendi teh Soekarno sia teh mah. Jadi kula nu mantak wani nyebutkeun bahwa sangsaka merah putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingna sebab harita dibawa kerisna, cincinna, itekna, benderana. Hiji deui payungna nu kunyana. Payung aya payung. Etalah tahun 70 hiji, Masya Allah Karim. Teu bisa kapopohokeun tah. Harita teh kejadian eta nu pohara jasa. Masya Allah, haju kula ngomong ka abah. Pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya, cak kula teh. Heueuh nya, cak abah teh abang ge teu kaharti. Ngobrol jeung budak ieu beureunanan. Abang ge teu kaharti cek teh. Bareng geus gede mah loba Soekarno kuari. Aya Soekarno M Nur. Tah mah bapana Rano Karno tah mah. Ieu mah keur carita eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngayang. Lamun engke cak Bung Karno saat itis Indonesia bakal bangkit kembali. Engke Indonesia bakal perang, iraha eta. Ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang.
Hiji, nomor kedua di mana-mana presiden orang Sunda. Lamun presiden geus jadi orang Sunda bakal ya maka jeung kumaha ge. Engke orang Sunda nu bakal jadi presiden. Nomor kahiji, nomor kedua Baduy nyerang. Di dinya lah bakal timbul peperangan. Perang lah mimiti jeung urang. Kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan, turunlah engke Amerika. Wah, dahsyat luar biasa. Mantap aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia engke caina ge eta mah getih bakalna. Sok tanyakeun gara-gara nyaho. Moal aya caian tah mah kali eta mah getih engke bakalna caina. Bener bae ku ari eueuh caian. Atuh caina ge sapira cai kobakan kitu dipelakan lelek wajib endi. Wajib lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona mah geus. Ya sorangan didinya. Tampangnya nang kudu meuli lele didinya. Nah, engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria, ieu bakal diturunkeun ka dinya. Kerisna doang. Cincina jeung itu bakal dicekel kupong gawana turunan kiai nu bakal nyekelna, bendera bakal dikibarkeun kembali. Bener atau teu bener jangan nu ngomong seperti gitu. Geus tamah cerita Indonesia mistik tamah kos kitu mah. Indonesia mah emang resep kos kitu antar resep. Tapi kan di sisi lain Kanjeng Nabi nyarita bendera kaula dengan wafatna kaula ikut terkubur ke Kanjeng Nabi. Ieu sejarah nu luar biasa. Engke bakal keluar bendera eta dibawa ku turunan kaula. Malikul ardi arba'ah kafirani wa mu'minani. Dua kafir, nu dua mukmin. Wa sayakunu khamisun. Bakal jadi raja sadunya kalima. Wa min dzurriyyati. Eta adalah turunan kaula. Ismu abi. Wa abu abi artina ngaranna sarua jeung ngaran kaula, ngaran bapana sarua jeung ngaran bapa kaula, berarti ngaranna Ahmad bin Abdillah atawa Muhammad bin Abdillah wa Mahdi. Engke bakal timbul Mahdi mawa bendera ti Kanjeng Nabi. Jadi eta bakal dikibarkeun bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana nyana lahir? Di Madinah. Jelema geus kalut di dunia kabeh, lompatlah nyana ka Mekah, ditunggu di Mekah. Setelah mina acak-acakan ge. Idinya nyana salat bae, kemudian ayalah seorang rajul Tamimi nganyatakeun bahwa ieu Mahdi. Terekeun nyarita jara jeung terekeun ngaku, kakarak nyana ngaku. Disumpah, setelah disumpah nyana berangkat ke Suriah. Suriah itu biang peperangan teh Suriah Damaskus tu kuari lantaran etalah negara tertua di dunia. Sejarah terus batak teu kaget lamun urang sering bacaan hadis Suriah perang, Palestina perang, Baghdad perang, Mesir perang. Teu aneh sama kos kitu mah. Lantaran memang tiba heula. Peperangan-peperangan nyana urang ditu leuwih maca sejarah negara nyana. Nyana leuwih maca bangsa nyana. Lamun dihareupeun nyana di dredet teu aneh di Baghdad mah. Teu aneh di Mesir mah. Urang bae ge maca bangsa Indonesia, baca ku urang teh tahun 45. Baheula memehna. Diduduki ku Belanda 3 abad setengah. Turunlah Belanda, turunlah Inggris, turunlah Jepang. Terus gedoran Cina, hampir kuari ge digedor deui Cina. Saho Jawara mah geus kieu bae ku misal geus kieu ira gedoran deui nya, ira gedoran deui. Wah aing mencet cek bae cek jangan teh dipencitan bae disape ku aing. Karena itu baik Indonesia ge boga sejarah. Dibaca sejarah Indonesia. Atuh Baghdad baca sejarah Baghdad. Mesir baca sejarah Mesir. Ditulah kelahiran para nabi, kelahiran para rasul. Teu aneh nya nama nu ngaran perang sabilillah teu aneh. Urang kuari. Dedededededed. 1000 pae. Nyana nu ka sorga urang nu ceuri. Dari urang mah teu puguh teu karu salat teu naon teu. Yang cerikeun nyana nu geus aya di sorga Aisyah salat teu naon teu bolon puguh kreditan ge teu anggeus. Sedih cenah aing mah Palestina geus di sorga nya mah. Aisyah. Ohnya.
nyana macaan Palestina, kelahiran negara Nabi, negara Rasul. Oh, perkumpulan para wali abdal, perkumpulan para wali asoib, perkumpulan para nujaba, para uropa. Itulah perkumpulan para aulia Allah di Lubnan, Gunung Libanon. Rame ya nama. Nuantak pae seri. Kamu duluan ke sorga cak babaturanana. Tunggu, tidak akan lama lagi saya akan berbarengan dengan kamu. Saya akan senjata. Saya rela dibunuh oleh kafir. Di batan aing pae kurang dahar banding dibunuh ku kafir. Batur bakal gitu tekadna. Penting agama ya'lu wala yu'laleh. Maleren-leren jadi mana perang gitu kumaha sabilillah. Kuari di Amerika hayang nyaho ente anu cacat mental stres karena kuari geus terkumpul ribuan manusia. Akibat penyerangan Palestina, akibat penyerangan Baghdad, nu salala stres, cacat mental di Amerika geus kewalahan Obama. Obama cerita cekarian deuk ka dieu kacukupan deuk mental obat. Itu salah stres jangan geus stres, jangan geus bisa seuri ku Obama. Tuh. Nu dicaritakeun kieu memeh bendera eta nu asli dikibarkeun ku Mahdi bakal aya bendera nu sarupa jeung eta 7 bendera. Ieu anu ngeri urang. Benderana akur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hideung sarua. Engke dicekel ku pemimpin Suriah, ka dicekel deui ku pemimpin Palestina, ka dicekel ku Israel, ka ku Baghdad, engke ku Iran. Jadi urang bingung ieu teh nu mana nu asli. Tetep nu asli mah nu bakal ti Madinah mawa ka Mekah nu dibeat jana sebagai Mahdi eta nu asli. Memeh eta mah can aya lain kajen ku kumaha. Kitu bae cirina beusi engke aya nu ngaku Mahdi ka imah ente. Geus ajak nyate bae. Misalnya nyana ngaku Mahdi sini kamu, udah kita nyate sajalah. Di mana? Datu di Bojong ada sana. Tapi yang bayar kamu tetap Mahdi. Sial kasih Mahdi. Nggak ieu keur carita baheula sangat biadab. Datang ka kuari terus. Ieu baheula sakitu poharana. Maka idilah terus sumaata Makkah tabiha. Di jero Mekah datang ki bisu teh ka Mekah di jero Mekah aya Abu Musa al-Asy'ari. Tidinya Abu Musa al-Asy'ari rempang ke awakna besi terbunuh lompatlah manehna pakila zalika libisin faqala ma kunti laqal cak bisun kula moal ngabungu anjeun bada anu kala alian setelah ente mocot ka Sayyidina Ali ulah percaya ka Sayyidina Ali hiji bae satu suara Muawiyah persekutuan antara Ali dan Muawiyah anu diorbitkeun ieulah serangan-serangan ka Madinah ka Mekah supaya beat terhadap Muawiyah. Sahabat-sahabat lalumpatan kabeh. Masya Allah karim. Kitulah para jamaah kaum muslimin summa kataba Abu Musa ilal Yaman yuratan ka Yaman anna khailan mabusatun ilaikum min Muawiyah liandura ashab Ali wa amilhu bil Yaman. Nah, wa amilu bil Yaman baggo bilanas dirinya narimal manusia min Abi Musa dari sumamado bisunil Yaman berangkat ke Yaman wa kana amilu ali pihak Ubaidullah saat eta di Yaman Ubaidullah bin Abbas barang datang urusan itu kibisun kadinya lompatlah Ubaidullah sebagai gubernur Yaman diserang harita kubisu ke Yaman lompat ke Kufah datanglah ke Sinali dijadikanlah khalifah di Madinah. Khalifah di Madinah harta Abdullah bin Munabbi tetap didatangkan ke Bisur dibunuh Allah bahkan anak lagi dibunuh kembalilah ke Syam ke Suriah jadi kitu bae ti baheula ge kulantaran Muawiyah baheula nu ngamimitian datang ka kuari Suriah Palestina Mesir Baghdad itu Iran terus ke Maroko terus ka ditu ka Turki Mekah Madinah maleureun-eureun terus bae datangkat turun mah di kuari dan sabaraha ieu sakieu teh urang geus dahsyat jasa engke bakal leuwih dahsyat deui unggal negara kabeh kalut moal wakat turun mah di lamun teu kalut seluruh negara kalut heula kabeh negara bakal timbul satu masjid satu gereja teu ribut kumaha satu masjid satu gereja teu ribut kumaha geus pemimpin organisasi berbeda ribut antara organisasi partai gitu kene versi kiai jeung kiai wah ambalaya
geus puguh Islam jeung kafir, muslimat geus setengah hiji. Pohara bakal kalut anu luar biasa. Ditunggulah kedatangan Mahdi, rindu akan datangna Mahdi engke di Madinah ka Mekah kakarak di beat mawalah bendera nu hideung tadi lumpat nyana ka Suriah ke bakal cicing nyana di non Baitul Maqdis di dinyalah engke bakal aya bantuan ti Gusti Allah 300 para aulia Allah asal amprok sasalaman ditembak ngebul. Terus kitu da urang geunah jasa teh geurang asal sasalaman jeung Mahdi guys. Mulai ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ka dieu ka Indonesia, acak-acak kabeh kumanehanana. Satu suara lah eueuh deui khalifah hanya satu Mahdi. Eleh kabeh. Kakarak di dinya ngeunaheun urang hirup. Gereja dihancurkeun, katil-katil dihancurkeun. Anu di ditu teh naon gara paranti pemujaan Hindu Buddha teh anu di itu naon ngaranna naon ngaranna kalen teh dasar osok ka ditu meureunnya akhirat eta eueuh di jero hatena sakadar kanikmatan jeung kalazatan dunia pake hayang bagus dahar hayang ngeunah kendaraan hayang mewah imah hayang boga kos istana pemajikan leuwih ti hiji 2 3 4 bari teu laku ge ai ka hayang ngebongsor pas gitulah marfuat mansubat mahfudot beres urang nyaritakeun marfuat nyaritakeun mansubat terakhir urang kuari nyaritakeun mahfudot. Babari atuh hayang jadi kiai mah. Komo kuari mah aya sertifikasi. Aya sertifikat kiai. Tinggal dibeli bae sertifikat. Digadekeun ka bank. Bisa gua. Zaman akhir. Predikat kiai mah menang Allah kunaon haju dipasinikeun. Jadi jelema kulantaran kabongbroi ku dunya jelema pohoan ke akhirat neangan dunia teges mah di politik di ekonomi kuali melalui predikat kiai dimusyawarahkeun jeung syaitan rajim aya diskusi tentang kakiaian nu memberikan putusan teh kudu kiai nu boga sertifikat bakal diturunkeun ku negara sertifikat kakiaian saha nu layak jadi kiai tentuna aya kriteria-kriteria kakiaian tinggal kiai anu dihandap nu boga pondok pasantren nu sok ibadah ka Allah nyeungseurikeun ai si eta nanaonan ku bolon-bolon teuing dipermasalahkeun sertifikat kiai dimusyawarahkeun di berbagai organisasi di negara nu layak jadi kiai ieu teh pengkerucutan ti Yahudi jeung Nasrani pek bahae sia deuk ngasertifikatkeun kakiaian jang boga kewenangan untuk memberikan fatwa-fatwa atuh Allah saidaek bagus sia ja kiai mah menang ti Gusti Allah sanajan disertifikatkeun ge nya nama mawa sertifikat kiai aju datang ka lembur ya kula boga sertifikat kiai aju nya na ceramah ngawur ceramah namun teu digantung ku urang lembur ye ieu mah lain kiai ieu mah kuyai digantung ku urang lembur teu boga kaizin bareng nya ayo musyawarahkeun ku sia di hotel di berbagai tempat hayu benangkeun sabaraha nu boga sertifikat kiai tunjukkeun ka masyarakat yeul aing boga sertifikat kiai ngaji sia di lembur mun teu digarantung urang lembur je pohoannya pohon pangkat kiai mah lain menang ti manusia menang ti Gusti Allah kurang kumaha lobana jelema nu barisa ngaji urang lamun neuleuh di koran, neuleuh di televisi, ngadenge luar biasa, geus profesor, geus doktor, geus dokter andes, atuh Haji Pendi bae Kiai Haji Profesor Doktor Haji Pendi.
punya geus pohara jasa eta ku hayang-hayangna ditendenan di iman ge kahasupane sugan aya nu ngondang ge reungit ge teh rek ngondang reungit itu ge kiai sertifikat kiai bila perlu 5 usia bawa sertifikat kiai tunjukkan ke masyarakat ngariung ngadoana teu beres ujianna digarantung teu boga kaisin masa kiai-kiai di lembur barang aya sertifikasi tentang kekiaian sareuri bae ayo dek daratan ka mana tujuan dunia mah kos kitu bae capek sia kajian kumaha ge dokter geus aya di sia dokter anes geus aya di sia profesor geus aya di sia encan sebeuh keneh bae hayang boga sertifikat kiai ayo ku sia teruskeun emangna masyarakat bisa dibeli ku sertifikat teu bisa masyarakat mah lamun neuleuh udeng-udengna gede jubahna ngambai ka handap ngeleuwihan ti suku 2 meter wah sorbana ngambai ka handap wah ieu kiai waduh barang diondang teh make DP wah ieu palsu ya kiai palsu ieu tak karak diondang make DP bae geus palsu ieu dek yen keputusan melalui kiai-kiai nu boga sertifikat antara halal jeung haram tunjukkeun ku sia caknya nama hukum boga sia meureunnan hukuman Allah salah sia ngahukuman sertifikat tentang sertifikat hati sia salah ngahukuman awas ya nu Allah hukum mah teu kudu make sertifikat kiai teu kudu asal di lembur ka masjid ka imah ka masjid ka imah ka masjid ka imah ye kege ku batur wo ieu kiai ieu horengan dan nusuk ka masjid ka imah ka masjid ka imah ka masjid ka imah tanya ku urang kiai aduh ieu mah kiai geus teu ka maman henteu abdi mah kunaon emang teu ka maman nu ngundang jadiana bloon deui bae tapi tetep bae masyarakat tuh bisa dibobodo nurani hati tuh bisa dibobodo ieu mah kiai ieu mah lain ieu mah kiai ceramah ieu mah kiai marhaba ieu mah kiai mamaca nyahoun jana ge ieu mah grup kiai-kiai berkat kabeh nyahoun masyarakat ge kajur dibagus-bagus ge teh mah kiai berkat geus kajeun kuku bage kajeun dicumput-cumput ge tetep bae kabaca bae tak ku masyarakat siga ada ngundang kiai eta mah kunaon teu meunang berkat leutik ayo aju dua diomongkeun ku nyana tuh sing ade mamaca si eta mah kunaon emang asal teu berkat atuh kos kitu cenah mah ngawur kaambe tah kos kitu teh padahal mah jero hate tapi kaambe bae kumaha meureun eta kaambe bae diikhlas-ikhlaskeun ge ikhlas atuh tetep bae kos kitu mah timbul tina nurani jadi pengakuan masyarakat terhadap seseorang mahal lantaran eta mah teu bisa dibeli kajeun ku kumaha ge paksa urang titah teu bisa hati nurani aya naon pada dirina rahasia Allah mentek cek Allah al insanu sirri wa ana sirru manusia rahasia kaula adalah rahasia manusia atuh tah urusan urang jeung Gusti Allah tah mah hate urang jeung Gusti Allah urang jeung Gusti Allah engke bakal efek kabaca ku masyarakat kajian orang ngomong berkat-berkat bae ge aya di jero hate henteu mah atuh kabacaeun ieu ku masyarakat kajian orang nyumput-nyumput ge ieu abdi mah henteu ulah sok berkatan ulah henteu atuh kabaca bae eta mah rahasia badak cek Allah al insanu sirri manusia rahasia kaula hanya kaula nu nyaho ka jero hatena jeung kasirna wa ana sirruhu kaula ada sir insan urusan ada pribadi taba urusan rahasia urang jeung Allah tutupan ku urang moal bisa tembrakeun ku urang nu lain aya di urang moal bisa sebab geus hak peto Allah al insanu sirri wa ana sirru hubunganna urang sertifikatkeun Gus ya batak ulama hayang geura jadi ulama disertifikatkeun ajunyana babawa ku aing sia digecek ajeun ku kumaha bawa ku sia kiloan sertifikat ayo sia ka masyarakatkeun sia mun teu didegung-degungkeun ku masyarakat aing nu nitahna gantung tah kiai ieu pancen kiai kitu aing mah kitu bae kata dua kumaha ge ieu ulah kitu nek kitu aing mah ieu pancen keras apa aing mah kitu bae kena baliknya na ieu kitu bae nek balik sanu ngondang sia ka dieu teu boga ka izin pugu urang di kiai-kiai ku batur teh izin buatnya buat henteu cak Allah
Orang di mama-mama buahnya buah hente, dibuya-buya buahnya buah hente, mus berkat-berkat orang mah mun aya nu nanya, "Mang Haji di ka mana?" Tahir ada deres ya. Tapi lamun geus buya ka mana aing bawa buya buah lain. Ngan sok dipengkolkeun bae mah buya Arab lah, buya teh tina abun jadi buya bapak kula. Jadi lain buya julukan kiai, dikitu-kitukeun bae lantaran buahnya buah hente. Ieu mah waduh aya liwat bae geus sia kunaon teu ngabuyakeun ka aing. Wayana tuh aing buya-buya ku sia. Bae jieun ku sia sertifikat. Hayang geura jieun bae di Indonesia aing nu ceramah engke. Aing nu ceramah bawa ku sia sertifikat kakiaian, putuskeun hukum ku sia, emang hukum nu sia. Je teu boga ka izin, pugu batur mah makin izin, beuki ditu makin izin. Beuki ditu teh ieu teh aing bener tah henteu di hareupeun Allah. Beuh ieu mah ditembrak-tembrak ke asal diriungan we kaluarkeun sertifikat nih. Yang sudah layak ceramah saya sebab saya sudah punya sertifikat. Ayo kurang tonton ceramahkeun ku sia. Sing bener sia ceramahna, mun teu bener digantung sia ku aing. Bawa ku sia leg-leg tah sertifikat. Ayo geran sia, tuh berkat geus loba tuh sabakul, 2 bakul, 3 bakul. Bawa ku sia. Ceramahna nu bener sia. Ayo. Ye pan cenah kitu apa? Henteu kitu aing mah. Isi al insanu sirri wa ana sirru. Itu urusan kekiaian, urusan Allah kajen teuing urang cicing bae ge di kiai-kiai. Gus Dur ambalaya kakaler kaki tuh make kopiah, make baju pendek. Atuh turun di istina ge make celana pendek nya mah. Tapi tetep bae Kiai Haji Abdurrahman teu leungit ka kiaianan. Agi mah aging ku nyandung kok leungit ka kiaianan. Heran nyandung mah perkara nu dimeunangkeun ku agama, dititah malah mah. Bahkan lamun nu teu jandung lain termasuk umat Kangjeng Nabi anu hebat. Tuh, aja nama orang kasinggung we. Atuh tuh, sok aju nanya hayang nyandung segala. Kabar rahasia pribadi tuh mah. Ieu mah nu jelas ku nyandung mah teu kudu rusak, kok jadi rusak. Aya naon pada dirina? Al insanu sirri wa ana sirru. Urusan Allah. Gus Dur mah geus ambualayah puluntang palanting. Make celana pendek, make baju sakieu, tilok make kopiah, kadang make kopiah, kadang make samping, kadang teu luntur ke kiaianana. Sebab naon? Atuh sapira zahir. Janu dijelaskeun di jero hatena, al insanu sirri wa ana sirru. Wah cenah aing geus nurutan Gus Dur atuh moal make kopiah, atuh los. Sia turuti zahirna doang memang kumaha gitu. Kula sok tuturuti zahir sapira zahir. Nah iyalah loba jelema nu dikiaikeun jadi laas ka kiaianana. Tapi jelema anu teu ngiai di kiai-kiai bae ku masyarakat kiai bae. Eta mah kos kitu bah. Nah, mentek teu perlu aya sertifikat ketika aya nu datang ka kula. Kumaha pandangan kiai bahwa di Indonesia kiai dek disertifikatkeun kula seserian. Kula seserian anu nanya kos kitu tak kiai di Jakarta tiluan ka dieu. Kula seserian. Kenapa kata kiai ketawa-ketawa enggak ketawa kenapa? Sekolah teh saya sih ini kalau punya sertifikat mau kemana? Kukula dikitu-kitu baik. Ntar kalau udah ada sertifikatnya bisa digadein enggak? Bukan begitu Kiai, ini fungsinya sertifikat. Atuh gua lagi nyaho, aing ge nyaho goblok. Kunaon si Ajung nyari tadi aing. Ngan itu kukula dilalagahankeun. Ya untuk kepercayaan di negara, sebuah negara memerlukan kiai anu ngabutuhkeun anu boga sertifikat. Ketika kukula dibere jahok pangkat kiai mah dari Allah, ada satu rahasia pijakeun kukula kitu nya cari cing bae. Udah di situ ngaji dulu dah, sekolah teh nyantren lagi, jangan dulu ceramah. Itu kiai nu tilu kiai ceramah kabeh, jangan dulu ceramah, ngaji dulu dah. Di mana cenah ngajinya? Udah mau di mana, di Empang ke di mana lah sekolah teh. Jadi dilalagaan kan kukula balik oge. Teu kuateun nya ngobrol jeung kula. Teu datang deui, masyaallah. Ieu naonan di Indonesia ku kabalinger teh. Andai kata mui nu nyiptakeun mui kabalinger paingan cak Gus Dur. Tidak ada yang pinter di mui. Gus Dur pan ngomong bodoh semua. Itu kan kudu ditafsiran. Mun ngomong kitu haju ku urang ditanggapi bodoh kabeh kan marah bodoh di bidang naon maksudnya. Etalah. Jadi kabaling andai kata depak, andai kata pemerintah mah kok mau bodoh jasa terhadap agama. Cukup al insanu sirri wa ana sirru. Ndek dikiaikeun, ndek dimamakeun, ndek dibuyakeun ulah hayang urusan nyana menang Noel Allah.
Kamu urusan Allah. Sebab kuari ge kan loba itu tujuh itu. Saya itu mantan kiai, kiai mantan. Heran emang kiai mantan. Kayak mantan DPR, mantan lurah, mantan pejabat, ini mantan kiai. Di mana contohnya? Eta mantan kiai aja pengen di mantan kiai ya tanya. Baiklah kungsinya jadi kiai sakedeung. Aja kuari mantan. Pan eta orang merikak bulu aya mantan kiai. Ya Allah ya Rabbi di Indonesia macam-macam. Masya Allah. Nah, iyalah ye dek jaritakeun mahfudat. Al mahfudatu isim nu dijeerkeun ayat 3. Maksudna 3 rupa. Hiji mahfudun bil harfi nu dijeerkeun ku harap billah Allah. Harap anu sok ngajeerkeun atuh bah diambil ge aya wa hiya 19 harfan wa al ba'u wa ta'u duh kadituna naulalu hurufun tajwid bapakot. Ya tukang ngaji amil mah kos kitu mah lalap tah mah kos kitu mah. Aju kadituna sabaraha ayat 19 hiji-hiji poho hiji-hiji nama. Lah tuh asal kapanggihnya nyaho bae sih. Runtuyan mah teh jawal bau amin wa yawan wa anu do kadituna mah teh nyaho geus. Ngan asal kapanggih nyaho. Atuh cukup sakitu ge. Tah, jadi ku tukang ngaji mah geus moal kaluar ti dieu jatan sok ngajeerkeun huruf 19. Malah ditambahan di Alfiah mah 20. Ya 20 kok bisa tambah dah hiji, teh urusan Ibnu Malik teh mah kadituna. Sebodoh teh urusannya na tanggung jawab di harapan Allah engke. Beuh pan kencang amat ya itu urusan maca karena ge. Urusan maca teh mah masyaallah aya 19 lamun dina amil, lamun dina Alfiah aya 20. Sakitu bae geus. Nah, nomor kahiji mahfudun bil harfi. Nomor kedua mahfudun bil idofat. Dijeerkeun ku idofat. Geus aya syarat ge antara mudhof jeung mudhof ilaih aya kesatuan. Syaratna mudhof kumaha? Dina alfiah kan geus dijelaskeun. Tuh. Ya, dina bab idofat, geus mun aya tanwinan piceun tanwinna mun aya al piceun alna. Tanwin mana anu nyirian kana isim nu kudu dipiceun al mana dan lain-lain sebagainya. Ya Allah. Geus babari bae teh kos kitu tukang ngaji mah dianggap isim. Lais bisa mah. Tah ngaji kos kitu ngaji lalagahan teh mah bari ngising ya bisa. Atuh ngaji alfiah baca bari ngising ya tuh bisa masalah aja teh lain Quran lain naon. Mata santri mah bari ngising nya bari nalar alfiah nya. Wala Muhammadun wa Malik bari aduh masalah aja lain alfiah. Coba lain Quran lain hadis sama kos kitu bang beres bae geus nyana nalar tak menang meureun 2 bet maka ditu nyanyi mengapa santri eta leuwih kaya tibatan mahasiswa kumaha nyana bae ngaekspresikeun dirina kahirupan atuh neuk ngising nyanyi nyana mah aya maca alfiah keur wah atuh mana aya di lembur batur bari lalagahan bari ngising malah ya santri mah di jero WC bae ngaroko lalagahan. Ji atuh geus kumaha? Jadi emang teu dilarang. Geus pokona ulah nyaritakeun santri mah piwaliun kabeh ngana mah. Deh, eta geus jadi bebas hirupna cenah mah. Deuk kumaha teh. Kadang-kadang tas ngising teu ngisang nya mah. Kalau ditanya ku batur saya can ngisang, can. Kunaon tuh can ngisang? Atuh nyalateun moal atuh. Kayak mun nyalateun garek ngisang. Atuh can dipake jika atuh kan jago berarti kan. Pikihna jago jasa aja nama. Atuh we engke menyisang mandek salat, dek maca Quran, garek ngisang. Atuh sakira deg dahar mah masalah kayak kaluar deui cek cenah. Atuh jago jasa santri mah dobetak ya karek ngalawan mahasiswa naonan. Udah naonan, mahasiswa masih kana diriweuhkeun kurusan ngising santri geus henteu. Geus teu riweuh ku ngising santri mah. Santri mah atuh hees ge geus teu riweuh nya mah keur ngaji ge hees bae. Santri mah geus di mana hayang nabayanya nama di mobil hees di hotel hees di kerjara hees keur dahar ge hees bae nya nama keur komo keur ngaji mah teh memang parantinganna atuh geus dianggap hiburan ngaji teh kunya nama atuh geus hees aing lah pokona Gus Dur pan hees bae kerek bae nya nama tapi bisa eta santri mantak mal kuat ngalawan santri mah kajian kumaha ge beuh santri mah dilindungi Allah moal aduh, ada kareranan nilai santri mah tuh kan kos gitunya ada santri mah bangun luca lece bangun bangor teh santri mah jeung pikir geteun jelemah santri mah
Pigregeten tapi balik BK Imah. Masya Allah. Emang Udin teh datang. Emang enak. Itu tetangga gering. Coba pangmacakeun Yasin si Udin. Dipanggil maca Yasin. Balik di kepelan. Masya Allah. Oh, batur geringnya nama menang berkat. Ese jadi takkan santri mah. Eta geus sakitu can jadi wali kok mau jadi wali na. Beuh jeung santri mah. Si Udin datang, ngariung si Udin. Si Udin datang, kurang mang anu pae nu mandian siap. Ka mandian siap. Salah los. Atuh geus pokona mah dipandian gejebur bae. Atuh geus pokona beres. Pan kitu amat mandian lau loba omong. Geus pokona mah ieu mah menang kitab anyar. Pokoknya hese jeung santri salah santri mah bener bae kajian hukum mah. Kalau datang ka imana aing salah meureun ieu. Santri eta terus kabula dia imam santri segala santri di lembur sadesa aya bae hiji santri cang. Eueuh santrian sadesa salembur eueuh santrian masyaallah poek. Endeu kumaha ge hese jasa. Tapi aya bae santri sakitu ge teu ikhlas. Sakitu ge teu ikhlas tapi caang bae lumayan. Lumayan lah mun cara lamar mah damar cempor lah. Damar cempor asal ulah angin gede pe parem ieu budak. Tapi lamun eueuh santrian di lembur tetep poek bae. Aya bae santri, padahal mah di kobong mah tilok ngaji tilok naon. Geus kasebutkeun bae. Bu si anu mondok pajar ngaji meureun ya. Ku masyarakat pajar ngaji. Segala titang imaman, segala titang macarawi, segala marhaba. Mantannya datang ka imah ngageter-geter ge. Terus jaga geter-geter ya, aduh kula cenah ditahadu. Teu sia tuh hareupan mah. Kula keurina tilok dari pondok bukan sia. Kurang sok dikitu-kitu, heuh kieu cenah geus kieu kumaha? Teu kumaha ieu mah terus. Jadi mah santri. Aduh cenah ieu kula ngulah ka ieu terus. Sok pokona mah diciduan ku aing teh puk. Datang ka imah meta jada tuh kapaksa padahal mah. Padahal mah di mana aing kaduh geuri teu ngaji sakitu. Tapi kan kabejakeun santri kapake bae. Kapake bae kajian kumaha ge masyaallah. Eta kurang eta. Eta cahaya dina dadana teu kudu pake sertifikat. Teu kudu masyaallah. Nah, ieu. Tilu mahfudun bil harfi, mahfudun bil idafat, wa tabi'un lil mahfud jeung nu nuturkeun kanu dijeerkeun. Tinggal penjabaran menurut